baheula mah kiai deuk mulung minantu dites ilmu kuari mah saha euy nu boga apaan saha nu boga inova saha anu boga kiai goblok kuari mah geus teu leuleuh kelanjutan pondok pesantren penting anak aing dek dititipkeun tah disia nu penting wadahan ku inova tolol teh kiai goblok eta kos kitu kelanjutan pondok pesantren geus kuat tuh deuleuh mama mah dek ngajadikeun anak teh di heula mampu henteu ieu budak neruskeun pondok pesantren keresek lantaran lain leutik-leutik ieu teh ilmuna di dinya teh dikembangkeun alat ti mimiti jurumiyah datang ka Syamsiah Ukudul Juman datang ka Jamul Jawame saha nu mampu mun aing geus eueuh nu neruskeun saha anak leutik keneh minantu berarti nu kudu dikaharepkeun coba lamun minantu nangan sakadar boga inova doang